Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu Tika dina pangajaran bahasa Sunda anu pangajaran K2 dina materi anu kalima ngunikeun aksara. Saparantosna engke diajar diharapkeun hideuk biasa menjelaskan dan mengenal kata pada teks sederhana. Namun satu acana diajar, Ibu nitip ke hidup, prokes kesehatannya selalu dipakai, ingat yang 5M. 1. Selalu memakai masker. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salajengna mangga buka buku Midadami halaman 16 aya materi anu kalima nyaeta ngunikeun kecap. Di dieu aya sababaraha contoh kecap anu dipenggal suku kata. Nah, ku Ibu bade dibacakeun hiji-hijina. Anu kahiji tingali di dieu aya kecap suku katupu. Dina kecap suku katupu, suku penggalanana aya 2. Suku pami katupu aya 3. Katupu. Nah, janten dina suku katupu penggalanana janten aya 5. Suku 2, katupu aya 3. Janten suku katupu. Salajengna aya kaleci 3. Kaleci upami dipenggal aya 3. Kaleci. 3na aya 2 penggal 3. Salajengna aya kecap japati sajodo. Japati aya 3 penggal. Sajodo aya 3 deui sami 3 penggal. Sajodo. Salajengna aya kecap desa Cilame. Desa aya 2 penggal. Desa. Cilame aya 3. Cilame. Nah, salajengna sapeda mini. Sapeda aya 3 penggal. Sapeda 3. Mini. Mini janten aya 2 penggal. Salajengna kecap kalapa sahulu. Kalapa aya 3 penggal. Kalapa aya 3. Sahulu. Sahulu. Kalapa sahulu. Janten sadayana aya sabaraha hijinya? Janten aya 6. Kalapa sahulu. Nah, kecap kalapa sahulu aya 6 penggal. Salajengna nu panganapna tali sapatu. Ya, tali sapatu, tali aya 2 penggal. Tali. Salajengna sapatu aya 3 penggal. Sapatu. Saterasna aya kecap kareta kuda. Kareta aya 3 penggal. Kareta. Kuda
Aya 2 penggal. Kuda. Salajengna sakola suhara. Sakola 3 penggal. Suhara suhara. Tah eta dina kecap anu nembe ku ibu dicontohkeun teh hideuk tiasa maca deui kecap anu nembe sareng penggalanana. Salajengna dina materi anu kagenep nyaeta nyusun aksara tiasa ku hideuk ditingali buku Midadamina halaman 17. Dina halaman 17 ieu hideuk diajar nyusun huruf berdasarkan gambar anu palih kiwa. Anu palih kiwa teh palih kiri. Tingali di dinya dina contoh anu kahiji aya gambar naon anu terang. Hurufna aya L, aya O, aya B, aya A. Ieu hurufna masih acak, teu acan leres. Ku hideuk kedah disusun janten kecap anu leres berdasarkan gambar. Nah, ditingali gambarna eta teh gambar bola. Janten disusun hurufna anu kahiji janten huruf B, kadua O, katilu L, kaopat A. Bola. Ngartos? Salajengna anu gambar kadua. Gambar kadua aya huruf D, U, D, A. Tingali gambar di sagedengeunana. Eta teh gambar naonnya? Gambar dadu, leres. Dadu pami disusun kecapna hurufna janten D, A, D, U. Dadu. Ngartos? Nah, salajengna nomor katilu. Nomor katilu teh aya huruf R, E, P, A. Sami ieu teh masih keneh acak, teu acan leres kecapna. Tingali gambar di sagedengeunana ieu teh gambar pare, leres. Huruf pare, kecap pare berarti nu kahijina teh kecap pare huruf P, teras A, teras R, teras E. Tah, ngartosnya. Kanggo salajengna nomor 4 dugikeun ka nomor 8. Ieu kanggo PR di bumi hidup ngerjakeun diajar sapertos contoh anu nembe ku ibu. Ya, mudah-mudahan pembelajaran anu ayeuna tiasa dipahami. Nyuhunkeun bantosan ka ayah dan bunda untuk mendampingi selalu kalian belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.